pamuga salamina jamin abdi sadaya lebih kerhina sasar jalan padorakaan wawabik wasadik waslihil kullawadina lisunnati khairil khalqi wasaidil hasan sinati yasa tepat jadi jalma nu soleh nurutan laku lambah yang nasaid hasan alaihi salatullahi summa salamuhu salatan wa tasliman ila akhiri zaman pamuga salamina sholawat sareng salam akhir liren dugi ka akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intiba'a wal ibadata wal istifadah wal has'a ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalayan dat Allah anu kasipatan kudrat sareng irodah urang sadayana ditepangkeun sareng wangi kemis anu ayeuna dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa nasorukeunana ieu kasehatan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam Habibi wa Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumin hada ila yaumin nahdah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun, urang neraskeun deui hanca kitab kudu jen katu naoneun wat tabarruju eta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tabarruju sareng hari ngaran tabarruj huwa ari itu tabarruj teh eta ida arodat di mana-mana ngarepkeun itu istri al khuruja kana keluar min baitiha ti imahna itu istri labisat mangka make pakaian
itu istri teh abkhoro siyabiha kana pangalus-halusna pirang-pirang pakaianana itu istri. Watajammalat jeung gigindingan itu istri. Watahassanat jeung gagayaan itu istri. Wa kharajat jeung keluar itu istri tupatina bari nyieun fitnah annasa ka jalma-jalma binafsiha kalawan dirina itu istri. Anu disebat tabarruj teh nyaeta seorang istri keluar di bumina tapi keluar nate dengan tujuan supaya ayeuna lalaki anu sejen terpikat make pakaian pangalusna gigindingan dandan make up pang mahalna terus teh alus dina penampilanana dina sagala rupana. Nah aku agama dilarang dandan teu dilarang ibu bahkan sae anu dilarang teh upami dandan boga tujuan boga niat supaya lalaki sejen kapincut supaya naon cenah kapincut. Istri memenuhi asa segala salah itu ieu teh kusabab istri dimuliakeun ku Allah da teu saalit kusabab kapincut ku janten istri kapincut ku seorang istri loba lalaki sejen anu jadi naon kabita tuluy heureuy ketemuan dan lain sebagainya ta eta nu teu keinginan teh gitu. Maka itu anu dimaksud ayeuna tabarruj teh istri keluar di bumi ngangge-anggean anu pangsaena dandan pang naon istilahna pang maksimalna gitu. Pokokna mah sagala rupana teh alus tapi gitu dengan tujuan naon tupat tinan nasa seueur jalmi anu kapitnah. Seueur jalmi anu kapitnah kusabab dandananana nyaeta dandanna teh tujuanana supaya disebatkeun anu teh eta nu teu kenging teh. Ayeuna pertarosanana apakah ibu-ibu sok ngahaja dandan lamun di imah atawa ai rek indit hungkul ta eta salahna teh. Lain ulah dandana kudu ngan naha ngaidentikeun dandan teh lamun rek initan hungkul. Di bumi mah make daster we, di bumi mah tawa kaos biasa. Tapi lamun rek initan kunaon tah make beda kitu? Ada apa di balik itu teh? Anu kuduna mah dandan ginding teh mun teu ka mana-mana kuduna mah. Gitu. Tah jadi anu dimaksud teu kenging dandan teh ibu-ibu lamun boga tujuan supaya dipikara sepula lagi anu sejen. Atawa masing teu hayang kapake kula laki ge supaya hayang disebut naon mun ayeuna mah teu tinggalin zaman gitu. Pakaian teh setiap aya pakaian nu anyar keluar pasti boga gitu. Tah asal tong boga tujuan gitu kudu kumaha tujuanana? Tujuanana mah syukur we ka Gusti Allah dibere jang meulina gitu. Boga jang meulina. Aya Dewi cenah. Iya. Itu kantos maksudnya. Jadi tujuan teh naon? Syukur ka Gusti Allah. Rek teu syukur kumaha? Gitu syukur aya jang meulina. Kan gitu. Itu asa rame wae teh ada apa? Tah, itu punya. Jadi kumaha? Nu disebat tabarruj teh nyaeta ida aradatil khuruja min baitiha. Seorang istri ngamaksad keluar di bumina labisat abkhoro siyabaha make pakaian nupang alusna watajammalat watahassanat jeung gigindingan gagayaan wa kharajat jeung keluar eta istri teh tupat tina nasa binafsiha nepi ka seueur lalaki anu kapitnah ku anjeunna. Matak tong sok nyalah genting lalaki dabongan beureum. Jika ayeuna kieu misalkan awewe make pakaian seksi
tuluy teh diheureuyan ku lalaki. Pas diheureuyan teh nyebutkeun kumaha jaga mata teh cenah. Cik awewena teh anu make calana sajeng kaleundi kana etaeun teh. Gitu jaga mata. Ayeuna eta mata moal ningali lamun leuweh ngaliwat hareupeun beureung kitu logikana. Berarti leres gitu ibu di antawisna kadang terjadinya kejahatan, terjadinya pelecehan seksual nya karena dari istri itu sendiri gitu. Naon maksudna gitu. Kari-kari aya nu ningali titah jaga mata cenah gitu pan. Pan mun eueuh mah meureun moal katingali gitu. Nya jadi tong nyalekan Mang Wahyuna biratna lamun Mang Wahyu keur nongkrong tuluy ngetrek awewe teh udah moal katingali. Lamun teu katingali moal diheureuyan meureun kitu nya. Tah maka kitu di antawisna ibu-ibu sadayana di dieu dangdan sok dangdan ngan kade tujuanana. Kaluar bumi sok kaluar bumi ngan kade tujuanana. Bahkan nupang hade-hade nama istri anu dangdan teh bila mana nuju di bumi. Urang teh pan umat muslim ku Allah teh diagungkeun Bu, dimuliakeun istri teh. Mata ulah asa terbebani gitu ku aturan agama teh. Nya eta da hareudang cenah kitu. Tah maksudna mah tujuan anak gitu. Ku Allah matak di ayeuna diparentahkeun teh semata-mata eta teh bentuk penghormatan kangge para istri. Fa in salimat mangka lamun salamet itu istri pinapsiha dina dirina itu istri lam yaslam mangka moal salamet saha annasu jalma-jalma minha tibatan itu istri. Ayeuna mungkin ibu-ibu mah gaduh tujuan da abi mah teu hayang katingali teu hayang kapake ngan paling tidak bakal katingali ulah laki teh gitu. Meskipun teu boga tujuan supaya memikat gitulah istilahna. Walihada karena kusabab itu pisang ngadawuh Kangjeng Nabi almar'atu ari istri eta auratun aurat. Paida kharajat mangka di mana-mana keluar itu istri min baitiha di bumina itu istri istasropaha mangka ningalikeun ka itu istri saha asyaitonu setan. Setiap istri anu tos gaduh caroge tentu nanya gitu. Anu gaduh caroge keluar di bumi kumaha bahasana istasropaha mangka dipantau terus ku setan teh jangan sampai lepas. Maksudna kumaha supaya cilaka. Supaya non cenah? Supaya cilaka. Wa aqrabu ma takunul mar'atu minallah sedengkeun ari pangdeukeut-deukeutna kaayaan seorang istri ti Gusti Allah teh nyaeta ida kanat fi baitiha lamun eta istri cicing di imahna. Ibu-ibu mun calik di bumi insyaallah moal terjadi fitnah. Paling tidak moal aya nu melong, moal aya nu ngaheureuyan sabab cicing di mata istri mah jalan ka surga teh di mana? Di imah, di kamar, di dapur. Eta alamat jalan pikeun ka surga teh istri mah eta. Di dapur, di kamar. Ai di dapur rek naon? Masak. Ai di kamar? Salat, bobo, di boboannya. Naon deui? Eta alamat istri mah. Gitu. Atuh kumaha cenah abdi anu aktivitas di luar bumi cek ibu-ibu teh asal tiasa ngajagi jeung tetep kedah aya ridho tinu janten caroge. Sing emut Bu, bisi ibu-ibu ngarasa berat pikeun taat kanu janten caroge ulah ditingali caroge tapi nu ditingali mah saha nu marentahna. Saha marentahna? Berarti ketika teturut teh sarua jeung teturut ka saha? Kari kitu. Bisi ibu-ibu merasa keberatan gitu. Da salaki abdi mah anu umpamana gitu kan. Tah tong ditingali sahana? Caroge tapi urang kedah ngalaksanakeun kedah emut teh kanu miwarangna. Saha nu miwarangna? Maka ridho ibu-ibu mapan ridho seorang istri kangge anu tos nikah mah nya wayahna da aya dicaroge. Dipayun dina mukodimah
dina kitab buku dulu jen aya riwayat seorang istri teh aku eta mawa upami badena naon teh maca wae bismillah. Berkah dina maca lapat bismillah. Jadi mun rek naon teh bismillah we heula. Bismillahirrahmanirrahim. Nya tentuna maca bismillahna bari ikhlas, bari ridho, bari hafal kana maknana. Nepi ka diuji ku carogena teh mun ceuk urang mah jadi eta salaki teh boga salakina nu edan pokona mah. Edan ucapanana, edan kalakuanana, tapi dagu sabab kasolehahan jeung kaberkahan lapat bismillahirrahmanirrahim akhirna eta salakina jadi robah. Nepi ka dites mun ceuk urang mah eta pamajikan teh ceuk salakina teh naha pamajikan kuring maca bismillah wae mun rek naon teh maca bismillah wae dites dina hiji waktu mah dititah nyokot dompet padahal dompet teh disumputkeun ku si salakina teh. Nah atuh da maca bismillah napan di makna isti'anah teh ya nyuhunkeun pitulung kadat Allah akhirna eta dompet da jual aya atuh. Tah eta berkahna maca bismillah. Terus tingkah nu macana nyata maca bismillahna bi mana isti'anah nyuhunkeun pitulung ka Gusti Allah. Mun rek naon teh bismillah we jeung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang osok maca bismillah. Osok mun inget hungkul teu istiqomah ta eta nu sesahna teh. Mun inget maca bismillah. Lamun teu isikan sok maca bismillah, ngagoreng sok maca bismillah, hindir gawe sok maca bismillah, memeh nanaon sok bismillah. Kade urang nyebutkeun osok kanyahoan kok Allah mau osok jeung tarang. Osok poho meureun kitu. Tah ibu maksudna kumaha urang bil barkah ku nyebatkeun jenengan Gusti Allah. Ngan kade ibu da maca bismillah nage hate urangna kudu ikhlas. Dibaca bismillah nama ngan hate keur keheul moal napakan moal aya hartosna muhun lambaina mah maca bismillah ngan hatena keur gemes keur keheul moal aya energi gitu karena spiritual moal jadi energi dah sabab maca lagi bari naon bari keheul bari amal itu mata kurek naon teh maca bismillah eta berkahna gitu. Seorang istri gaduh caroge anu nya katakanlah baragajul ku kaberkahan bismillah ku Allah teh dirobihkeun karakterna. Tah ibu-ibu ge kitu lamun ibu-ibu boga salaki anu getas harupakeun saha kadua gaplok atawa gede adat loba nyarekan galak koret bismillahan bu pas nyeun caina teh. Ibu-ibu, halo, kapuping teu kaluar. Nu di ruang tamu kapuping. Lamun dipiwaran ku caroge, ngadamel cai, badai cai herang, badai cai ente, tah bacaan caina teh. Sugan ku berkahna bismillah jadi rubah karakter nu awona. Keur mah dititah nate nyuguhan nate bari teu ridho, eta mah lebar teu jadi ibadah. Terjadi nyi nyeun kopi bari jeung teu mere duitna pan ada gegerantes tuluy ngingkignya ka warung ngingkig tuluy ka dapur nah heula cai eta pagawean pan loba tapi lebar teh jadi nilai ibadah naon sababna karena kapaksa sagala rumpi nu ngaran kapaksa moal bener itu maka cek tadi urang maca bismillah lagi kudu naon ajaran ngerabu engke mah urang nyieun dititah nyieun cai ku salaki teh heg salaki urang gede adat goreng adat gitunya umpamana gitu dan insyaallah salaki ibu-ibu mah teuing kapal gitu maksudnya kumaha tah si cai teh sok ku ibu teh di bismillah kitu oge kangge urang kali sami deui punten ibu naon sababna doa nu jadi indung teh pan di antara doa anu mustajab teh doa indung ka budak doa pamajikan ka salaki. Nah ari ibu teu percaya karena ayeuna kaagungan Gusti Allah itu tah maka ajaran ku urang mah kitu make naon bismillahirrahmanirrahim ngan tadi itu kudu sing ikhlas.
ulah diracunan kade diracunan cairna itu udah kuhul teh ulah eta bakal jadi dosa itu. Maka ibu maca bismillah oge hukumna relatif, hukumna beda-beda. Maca bismillah disunatkeun urang wa yusannu indab tidak ikulli umurin, disunatkeun urang dina ngawitan bade midamel naon wae perkara disunatkeun kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Disunatkeun aya hukumna sunat, aya oge ibu anu maca bismillah teh hukumna haram. Lamun rek naon? Rek maling bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim meh teu kapanggih. Tah eta mah lain salah lapat bismillahna, da tetep kalimah bismillah mah suci bersihnya. Tapi kusabab salah pagawean. Itu atawa mun ibu-ibu mah meureun ku ayeuna erek naon teteleponan jeung salaki batur padahal urang boga salaki bismillah heula ge aman doraka eta mah anger. Itu tah kade ibu kitu diantawisnanya HP teh bisa mere manfaat, bisa oge mere madarat. Loba nu salamet ku HP teh loba oge nu cilaka. Gara-gara naon? Mata syukur ibu-ibu di dieu anu teu nyaho HP. Top eta mah. Alsa. Naon sababna teu loba dorakana kitu boga HP mah. Ayeuna kieu punten. Kamari dina keterangan kumaha? Seseueurna ahli surga ibu dina keterangan kumaha? Nyaeta anu bodoh. Anu naon cenah? Bodoh. Seseueurna ahli surga nyaeta anu bodoh. Maksudna bodoh kana dunia, bodoh kana teknologi, pan teu nyahoana naon. Da ayeuna mah tara ngariung ngarumpi teh, tapi pan dina HP mah bisa ngomongkeun batur ku ayeuna mah. Canggih gitu kan. Nah eta mata nu teu boga HP mah kudu bersyukur alhamdulillah. Teu boga HP mah wanani moal selfie-an wa. Biasa. Da sabab ayeuna mah hese ngabedakeun dina media sosial mana nu nini-nini, mana nu ibu-ibu, mana nu parawan. Da ayeuna mah canggihna HP. Make naon? Make efek, make filter nu kara ditu. Syukur, untung, alhamdulillah. Tapi kan HP oge sami aya manfaat. Meureun mun sono kanu jauh ayeuna mah bisa video call, hayang nyaho kabar kolot dan lain sebagainya, atau urang jauh ti budak aya manfaatna. Jadi urang sok boga satu perkara, lamun teh mah eta perkara aya keneh unsur manfaatna. Memang cek tadi aya manfaatna, aya madarat. Nah, tapi itu sepanjang loba keneh mah manfaatna kira-kira naku HP teh itu sok angge ku urang teh ulah tinggalkeun jaman. Ngan ulah tetep ulah kapitnah hujan. HP manfaat teh? Aya manfaatna? Aya. Tergantung urang anu makena. Bahkan ayeuna mah meureun karena seiring perkembangan zaman teh matak saur Nabi Ibrahim urang kedah jadi jalmi anu bijaksana teh kumaha alal akili ayyakuna arifan bizamani. Urang sebagai jalmi nu berakal kudu melek sesuai perkembangan zaman. Da baheula mah eueuh HP baheula. Ayeuna mah da usum HP sok boga HP kitu nana. Supaya tidak ketinggalan zaman. Paling tidak urang nyaho kabar berita meureun gitu. Model ayeuna ibu-ibu nya beureun moal nanyakeun euy libur jeung teu da aya pengumuman gitu nya. Nu aya mah HP-na jeung kuotana meureun gitu. Jadi nyaho paling tidak aya manfaatna gitu. Tah jadi urang sebisa mungkin ulah meureun mun baheula mah istilah teh mulutmu harimaumu. Ku ayeuna mah ditambahan deui jempolmu harimau pan teu saeutik ayeuna jelema nu parasea gara-gara ketikan kartos teu jeung deui ka ibu-ibu simkuring ngawartosan deui sababaraha kali ulah sok curhat tentang kanaon
keretakan rumah tangga, problem pribadi dina media sosial, da lolobana mah nu teu paduli. Secara tidak langsung urang naon ninggalikeun kakurangan kelemahan mungkin aya ibu nu maca status sedih ibu teh aya nu ngaduakeun aya mungkin aya oge nu aton kan urang teh apa saha nu respect saha nu biasa-biasa saja pan gitu komo iman dina media sosial teh nyebutkeun salaki abdi mah anu perebe pan dibaca teh ku jelema loba eta teh sarua jeung ngabejakeun aib sora kuduna aib mah ditutup atuh ieu makalah dibeja-beja katos teh leuheung dina WA rada terbatas tapi lamun dina Facebook kan gitu nyoba lobaan lain ku urang ngumpul Pak itu mata geus we dina medsos mah sok postingkeun mah makan-makan jalan-jalan liburan nu kana ditu jadi disangkana ku batu teh senang terus gitu panjal nu hebat mah kitu Bu batur teh nyangkana urang teh teu boga problem da ieu mah mending ngirikeun wae tarang ngerut wae postingan sarareuih wae kanyeri we jeung kanyeri nu dipostingkeun teh dalam arti kumaha Ibu secara tidak langsung ketika urang mengeluh tepan sami sareng urang teu ridho kana aturan ti Gusti Allah bahkan dina Nasoihul Ibad dina bab sulasi itu dina makalah anu kahiji diuningakeun man asbaha sing saha jalmi anu dina waktu subuh teh maksudna hudang sare geus nyaritakeun ka susah geus nyaritakeun ka nyeri sarua jeung eta jelema keur protes ka Gusti Allah hudang subuh kuduna mah otak presken kunaon hudang subuh make ngomongkeun wae ka susah ka nyeri da memeh sarena ge sarua mikiran wae eta tah Ibu ku ngaji teh urang kumaha carana sangkan jiwa urang kuat keimanan urang ningkat lain ku ngaji teh kalah beuki naon nafsu beuki sebut gitu emosi beuki memuncak mana buah tina ngaji teh gitu tujuanna teh urang hoyong ngarobah kan gitu cacak urang ngeureuyeun ngaji ngeureuyeun ibadah anu lainna hese hayang syukur teh ka Gusti Allah komo mun henteu hesenya Bu ya. Jadi nu hese teh sebetulna lain sobar Bu tapi syukur. Nu hese syukur ka Gusti Allah. Ceuk kumaha icalan alhamdulillah we make aya we wae tungtungan teh. Berarti tidak sepenuhna eta mah. Keumuran alhamdulillah teh urang sehat, salaki sehat, budak sehat. Eta alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Da urang mah alhamdulillah teh kudu real wae, kudu katingali naon hasilna teh gitu. Tah Ibu, tujuan urang ngaos diantawisna kumaha supaya urang bisa ngabandungan kana naon wae pamasti atanapi pembagian di Gusti Allah kangge urang. Ngabandungan eta pan urang teh. Alhamdulillah we make heula mimitina tungtungna make we. Berarti secara tidak langsung eta teh naon teh ya? Teu narima teh? Ibarat kieu lah, Ibu. Lamun budak Ibu aya nu nanya, "Jang, si mamah bageur teu?" Sakitu mah bageur we. Kira-kira Ibu bakal kumaha? Naam bakal terima. Ditanyakeun, ari indung anjeun kumaha sifatna karakterna? Nya sakitu mah alhamdulillah we si mamah teh. Make tungtungna make we. Hartos teh. Urang kana rezeki ti Allah, kana pengaturan ti Gusti Allah, kana pembagian ti Gusti Allah nyebut ge kitu. Mimitina make naon? Tungtungna we. Berarti eta teh sarua jeung protes. Kartos teh. Insyaallah. Nya Ibu, budak Ibu ditanya, "Ayo mama maneh bageur?" Nya sakitu mah alhamdulillah we nu lain teh. Eta nyebutkeun dalam arti berarti eta budak nutupan kana ahli jadi kolotnya. Nyebutkeun teh eujeun we. Tak urang ge kitu, sarua jeung nutupan kitu kana mangrupi-rupi nikmat ka Gusti Allah. Mata kudu disebat nikmat teh pan sanes materi anu jelas, anu konkret hungkul nu bukti hungkul. Urang sehat eta rezeki. Salakinya ahan tanggung jawab eta rezeki.
Meskipun cek paripaosna penghasilanna teu gede, tapi bentuk daripada tanggung jawaban eta rezeki. Urang sehat, salaki sehat, cek ibu-ibu teh budak sarehat, tuluy salaki teu hese kana ibadah, budak teu hese kana ibadah, eta rezeki nu luar biasa. Tah urang mah sok ngarasa eta teh asal lain rezeki. Hartos teu Bu? Hartos teu? Jadi rezeki teh sanes naon hungkul? Sanes materi hungkul. Memang eta ge rezeki. Mata Ibu, rezeki teh aya rezeki dohir, aya rezeki batin. Rezeki dohir sok sesuai pada mulan masing-masing. Rezeki batin mana? Ilmu, iman, makrifat eta rezeki anu batin tah. Lolobana jelema terpaku kana rezeki dohir mopohokeun rezeki batin, mata beuki kolot, hatena beuki nafsuan, beuki kolot, beuki sarakah, beuki kolot, beuki teu bener. Sabab naon? Rezeki batinna teu diusaha, teu diusahakeun. Paribasapan kieu nya, mangger we pan urang teh kudu menjemput rezeki. Dalam arti kudu gawe teh nya, tapi kunaon kana hidayah taradaek ngajemput. Menjemput hidayah. Urang ngaos pan menyebut hidayah itu. Nah ari kana rezeki kudu gitu. Nepi ka seolah-olah wajib gitu tah. Mun henteu teh jigana teh dosa. Dalam artinya sami urang kana rezeki dohir kudu ngeureuyeuh milari, kana rezeki batin ge sami kudu milari. Mana rezeki batin teh? El. Matak dina Ihya itu sur Imam Ghazali, lamun teh mah 3 dinten komodogi ka 40 dinten manah urang jiwa urang kosong tina ilmu ngeuasan tah teh. Naudzubillahi min dzalik dugi kangantunkeun teu kantos-kantos acan. Matak sabab naon? Awakna mah sehat, hatena teuas engkena teu. Ari kitu mapan urang teras-terasan ku Allah diwulukan gitu manah urang. Jadi Ibu ari nu disebat ilmu teh sesuatu lain anu lungsur di langit, lain anu naik tina jero lautan tina bumi sanes, tapi anu ku Allah disimpen kana manah urang masing-masing. Ilmu teh contoh sanaos ibu-ibu teu tiasa maca kitab, tapi ibu ku Allah dibere suatu perkara umpamana anu nuntut kana kasobaran ibu, tuluy ibu sobar tah eta teh ilmu. Anu bisa ngabandungan kituna teh ngaranna ilmu. Jadi ilmu mah sadayana ge. Jeung ku Allah teh dipaparinkeunna sakersana Gusti Allah bade saha wae. Bade ka ustad, bade lain ka ustad, bade ka istri ustad, bade ka lain istri ustad. Eta mah ilmu mah paparin langsung ti Gusti Allah anu didugikeun kana manah hambana Gusti Allah. Kunaon ibu bisa sobar, kunaon ibu bisa kuat sabab aya ilmu Allah tadi na hate. Mun eueun mah geus moal kuat kan meureun menjalani kehidupan teh. Artos maksudna tah eta teh tah urang kudu sing emut kanu maparin ilmuna nyaeta ka saha. Jadi kuncina urang kudu selalu ingat teh ka saha. Ulah dugi ka emut ka Allah teh engke we pami aya peryogi hungkul. Urang ge pan sok sebel lain ka jelema nu datang keur butuhna hungkul. Ari urang ka pangeran pan sok kitu. Aya keur sagala aya mah jeung awak keur sehat, jarang ieu bibir nyebutkeun ya Allah teh. Tapi ketika diberi musibah, diberi cocobi, namanya we kersa, ya Allah. Gitu, kartos teh. Pan meureun jalmi ge kitu. Maneh mah aya keur butuh datang pan gitu. Tah urang ge pan sami, mata tong ambek lamun aya jelema nu datang ka urang keur naonna hungkul. Mata butuh ka Allah kudu setiap saat. Reker sehat, reker boga duit, reker gering, reker teu boga duit, kudu selalu butuh ka Gusti Allah. Keur boga keur sehat butuh bisa syukur, keur teu boga keur gering butuh sing bisa sok. Jadi sebetulnya mah ku esensina mah hirup teh eta antara syukur jeung moal bisa urang mun teu nyaho ilmuna. Moal bisa urang moal dipaparinan kakiatan urang, lamun urang teu apal kang mere. Kahartos Bu. Hartos tak eta itu. Jadi ibu-ibu ge ari make ilmu mah kembali di kana bab nu tadi pembahasan masing dandan ari make ilmu mah teu naon wa. Meuli baju nu pangmahalna teu naon. Meuli tiung anu pangmahalna teu naon. Anu ulah teh lamun eueuh duitna. Ari aya mah sok ceuk ibu teh ahami mah hayang meuli mukena nu 500.000 heuh ari aya.
bisi pajarkeun ada ulah cek ajengan saha da mun nyebut ulah tuh jadi we mending ngusut dandanan teh gitu udah ulah teh maksudna sok sepanjang ada nu ulah teh maksudna lamun ibu gaduh rezeki gaduh materi yang beli baju nu alus sok teunana komo bari diniatan syukur ka Gusti Allah. Eta mah hade pisan lamun kitu mah. Jadi ibu-ibu dandan make ilmu. Dalam arti naon ilmuna kitu. Nu tadi asal boga tujuan nu alus mah ibu tong tibalik urang dandan teh kudu nama di imah. Tapi lolobana kabiasaan kumaha? Nu ngaraji nu kitu teh nu ngaraji komo nu henteu. Mengaraji gesek. Gitu. Punten, bahkan cek dina keteranganna ibu mun rek jima jim caroge kuduna mah mandi heula. Wah, cenah horeampan ke mandi deui tah ku horeamna nu jadi ibadah teh. Itu sesengitan heula, make pakaian nu pang alusna, nyikat gigi heula. Itu kan. Jadi meh dicium teh teu bau gitu. Heuh salakina atawa istrina gitu. Da anger kita ngurang kenikmatan meureun da buhabut teh. Ya, jadi sunatna teh kitu maksudna teh. Itu ngage sesengitan ari sesengitan tepan karesep saha jungjunan salirana seungit jungjunan mah seungit lahir atuh urang ge kitu da urang panteunya ngobati urang seungit henteu nah atuh dohir urang sing seungit kartos syukur-syukur lamun seungitna teh dohir dalam arti seungit teh kumaha Bu setiap orang anu ngangse merasa tenang merasa nyaman. Dina kitab Sulam Taufik ibu bisi urang hayang nyaho kakuping teu ngaluar bilih urang hoyong terang naha akhlak urang sae atanapi awon pecak ku urang lamun aya sato ku ayana urang eta sato nyingkah komo nepi ka mangpret eta ciri bau akhlak urang keur cicing ucing keur cicing aya urang jeung mangpret padahal teu digebah ku urang teh bau tah ku ucing mah kaangse urang teh bisa ngangse mana nu awan akhlaknya ngan carana tah pikeun nganyahokeun itu aya sato naon we tah mah kitu nya nya sato lagi lain anu nyilakakeun ieu mah aya orang sampeurkeun lain kitu aya teh akhlak pajarkeun teh ulah maksudna nah aya ucing cek ibu-ibu teh alhamdulillah abdi mah sae akhlakna. Nah naon kitu sok digemrong we ku reungit. Pan reungit masuk nyambeurkeun. Minimal kitu heuh atuh kitu mubaran gitu. Bisi urang teh asa sedih gitu. Kan paling tidak kitu naon sababna sato mah kade Bu nya ge ku Allah teu dipaparinan akal tapi kenging kaistimewaan. Seperti mana lamun aya janajah nu digotong sato mah apaleun dibagieun kecilakaeun teh. Urang mah teu ngadenge nu ngagotongna jelema. Sabab naon cek Rasul, lamun urang ngadenge kana suara mayit nu keur digotong ngarek ka makam, iko pasti urang bakal pingsan. Mata ku sabab teu nyaho bari ngagotong ge hareureuy we, padahal teu ngagotong mayit teh. Keur nyieun pemakaman hareureuy we geus karolot oge. Cari ngos gitu. Henteu jadi itibar gitu, wah, padahal teu ngagotong naon? Mayit. Lamun teh mah nu digotongna eta ahlina Allah, kakasihna Allah seueur kasayanana, sae batinna, kumaha eta bahasana Ibu? Bahasana teh qaddimuni gancangkeun mawa abdi teh. Sabab naon? Hayang wagiru nempatan tempat anu geus dijanjikeun ku Allah. Mata hayang wagiru ge berarti pibungaheun. Tapi lamun sawangsulna, lamun digotong ahli doraka ka Allah, goreng batinna, goreng akhlakna, bahasana kumaha? Pa aina tadhabuna, kuring terek dibawa ka mana? Ieu mung mencek urang. Ku ucing, ku hayam, ku sasatoan nu aya di makam kadengieun eta teh. Urang teu kantos lebih kan? Terang teu urang ketika aya jenazah nu digotong. Bahasana kumaha eta? Nah nyebutkeun qaddimuni, nah yang digelakeun atawa henteu? Engke urang maot kumaha kabiasaan urang keur hirup. Aya anu maot keur joget. Aya anu maot keur mabok. Aya anu maot keur guro. Aya anu maot keur khutbah. Aya anu maot keur ngaos. Aya anu maot keur damel. Bisa jadi Bu, jalan rezeki seseorang dina eta, ajalna ge dina eta. Hartos teu maksudna. Umpamana tina dagang, jalan rezekina teh
aya nu ngantunkeun keur naon keur dagang atawa jalan rezekina tina ilmu aya engke ngawatna ge keur dina ilmu eta itu mata setiap kajantenan setiap kebiasaan pasti aya naon tujuanana mata cek Rasul urang maot bakal sesuai jeung keadaan urang kebiasaan urang keur hirup Power teuing urang maot teh keur dina kabiasaan hate keur keheul hate keur hasud power teuing urang teh gitu mata kunaon satu acan kulem gitu dipayun pantos diajarkeun punya kudu maca naon wae cenah memeh sare teh hiji maca sabaraha kali nu kadua sabaraha kali nu katilu alhamdulillah berarti tara dibaca lain alhamdulillah tuh gua gitu tah paling tidak kumaha ibu maksudna kieu ibu simkuring ngawartosan margi kapungkur di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya seorang sahabat anu sumping ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah abdi hoyong gaduh amalan anu paling utama tapi abdi harta teu gaduh materi teu gaduh tuangan teu gaduh tanagi teu gaduh tos lemah teh gitu atuh abdi hoyong nyieun kausan teh kunaon ceuk Rasul kumaha anjeun ngahampura kana dosa anu dolim ka anjeun geus nyieun ka alusan hartos teh mata ketika urang rek sare cek ibu teh Gusti lamun teh mah lamun umpamana ibu nyeri ku salaki hampura Gusti abdi ridho abdi ngahapunten ka caroge abdi lamun lain urang nu salahna Gusti abdi ridho ka para putra abdi ridho ka tatanggi abdi ka wargi abdi supaya naon supaya da urang pan teu apa lamun teh mah nepi ka urang ajalna teh pasare paling tidak urang geus boga hate anu bersih nu barwa teu aya gantar kakak ieu mah rek sare keheul keneh ka batur teh mata hese maca istighfar mah enak ya ibu gitu anu teu meunang teh pan Rasul mah teu kantos nyentohan hasud teu kantos ngajakan batur supaya meka ngewasi anu teu kantos Kanjeng Rasul mah tapi umatna nah sok kikituan da umatna mah kikituan da Rasul mah tara jika budak leutik geuning gua di sekolah SD tong ulin jeung si anu da kikituan da ibu-ibu ge aya keneh nu nepi ka kitu teh geus karolot oge Na'udzubillahi min urang ulah sok nuturkeun jelema anu ngajak ngamusuhan ka batur hartos ulah sok nuturkeun jelema anu ngajak ngamusuhan rek saha we eta itu diandelus dalam arti panki ibu esensi tina ngaos teh ta urang hayang ngabersihan Pak lain kalah jadi beki kotor mana teh gitu tah eta itu tujuan teh gitu dianalisna jadi sagala rupa ge mun make ilmu maka aya sahabat anu nalwas Sayyidina Ali eri ilmu jeung harta utama keneh mana hari urang ripuh neangan naon berarti teu sinkronnya antara ucapan jeung naon teh jeung pagawean teh ari ilmu mah urang nu dijaga ku ilmu ari harta mah urang anu ngajagaan ibu loba duit riweuh teu teu boga duit ripuh lain riweuh loba duit riweuh bagikeun ka anu nya ka anu riweuh teu riweuh atawa mun dagang lah loba nu meuli riweuh teu mun eueuh nu meuli ripuh eta ngaranna dunia mata kumaha bahasana dina nadoman para ulama nya kitu ari nu disebat dunia mah Bu aya matak ngariweuhkeun eueuh matak ngaripuhkeun ripuh mun eueuh loba teuing nu meuli da ripuh ngaladang-ladangna but pan kitu eueuh nu meuli ripuh mata kumaha atuh tah urang nyuhunkeun teh ku Gusti sing tiasa naon tenang udah capek panjasan tapi yang nyuhunkeun teh naon katenangan dina mana ta eta utamina mata teangan ilmu
Eta nu nami dunia mah pan kitu. Jeung deui ibu, nu namina dunia mah tungtungna sok dipoyok. Nya teh. Salaki ibu-ibu baheula cek ibu mah pan kaset. Aya ayeuna besok keneh nyebutkeun kaset tah. Dipoyok nya. Komo nu geus karolot mah meureun. Dunia mah pan kitu. Baheula ibu pede dengan kecantikan, dengan paras, postur tubuh dan lain sebagainya. Engke mah geus kolot kulit geus kieu, dipoyok deui ku sorangan kan. Nya teh. Ieu teh mun nyeri sabari di nu ngaran dunia mah osok dipo. Tong borok batur ku sorangan oge. Kan gitu, mata kunaon di antawisna gitu. Urang ulah cinta kana dunia teh gitu. Da anger tungtung nama sok dipo. Ibu meuli baju harita mah keur meuli teh pangresepna. Tapi lamun istilah teu dipake, tungtungna jadi naon eta baju? Jadi elapnya. Berarti dihinakeun tah. Nu padahal mah harita basa meuli teh urang teh panghayangna eta baju teh. Kartos teh. Kartos teh. Tah eta dunia mah aya mata naon? Ngariweukeun, eueuh mata. Nah urang teh hirup teh rek riweuh jeung ripuh. Kartos teh maksudna. Berarti kudu kumaha atuh urang pilari elmuna sing terang kanu maparinan riweuh, sing terang kanu maparinan ripuh sehingga hate urang dikuatkeun matak nu bijil tina lisan teh alhamdulillah we jeung alhamdulillah. Da terang kanu maparinan teh gitu. Ta eta tujuanana teh gitu urang ngaos teh. Sok da upami urang payu riweuhnya. Nu dagang riweuh teh. Lamun eueuh nah, dalam arti kumaha carana dina riweuh eta jadi ibadah, dina ripuh eta jadi ibadah. Dina riweuh sing syukur pan bongan urang hayang payu. Harus tuh. Geuningan pas payu teh jadi ripuh, kan gitu. Nu kadua, itu lamun teh mah dibere ripuh atuh sing dibisakeun naonna? Sobarna meureun kitu. Nah jadi anu mahal teh naon anu kudu dipilari teh ilmu keur riweuh, ilmu keur ripuh. Lamun keur riweuh sing hafal kanu ngariweuhkeun. Lamun keur ripuh sing hafal kanu ngariweuhkeun. Ayeuna kieu aya nu meser ka urang kusaha digerakkeunana? Urang hayang dagangna kusaha? Urang hayang melayanina kusaha? Berarti kabeh ge aturan Gusti Allah. Mata tos nikmati. Kapungkur aya tun bapak nyaritakeun aya anu sumping ka hiji guru gitu di antawisna anjeunna teh minta doa, "Mama, abdi hayang beak dagangan didoakeun." Dari ajengan mapan lisanna dipake wae naon ibadah dan lain sebagainya meureun kitu keur mawali Allah eta teh nu dipenta doana teh. Da nya Bu isukana teh beak daganganna teh ngan ku angin. Mata kade sing pupuh bebejana, pan tadi bebejana hayang naon? Lain hayang payu, tapi hayang naon? Dan nya eta beak ku angin dikesakeun teh. Pan doa ka kasih Allah mah bisa ciluh mah tuh saucap. Jadi bebejana teh dagangan hayang. Sumping deui isukan ku mama. Nah ceurik. Nya dagangan teh beak ngan ku angin. Pan maneh bebejana hayang naon? Hayang beak. Tah, dalam arti tujuan urang gitu, naon tujuan urang sami. Nu dagang kedah gaduh tujuan, naon tujuanna? Sami Bu pikeun takorup ka Gusti Allah. Ari eling ka Allah teh pan sanes di masjid hungkul, sanes di madrasah hungkul, urang keur dina aktivitas. Lamun urang make konsep sapertos Imam Ghazali bakal sesah. Wak sadinten sawengi sabaraha jam? 24 jam bagi 3. Sabaraha? 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam ibadah bisa mual. Jadi si 8 jam itu jam ibadah we hayu. Kuat mual urang. Nya ieu mah sadar kana kapasitas gitu kuat moal kira-kira. Jadi 8 jam teh mah duk we ibadah hungkul. Kuat moal. Sabab urang moal kuat sok atuh jadikeun setiap aktivitas teh bernilai takorup ka Gusti Allah. Da urang pan hese hayang ngahajakeun 8 jam. Kartos teh lamun icalan bari ngantosan teh bari sholawat, bari maca Quran, bari naon we. Sami pan urang ge nu dagang takorup ka Gusti Allah, nu sakola takorup ka Gusti Allah. Anu naon wae aktivitas tujuanna mah hayang mendekatkan diri ka Gusti Allah sehingga senantiasa urang dibimbing ruhani teh ku Gusti Allah. Matak setiap keadaan teh alhamdulillah we alhamdulillah. Urang mun leungit sesuatu sok alhamdulillah tara.
Tapi kumaha? Contoh. Ibu masihan HP kamurang kali, tuluy eta HP dibawa ulin tuluy leungit. Jaba budak dicarekan, jaba HP teu balik deui, lamun teu make ilmu. Maneh teh meureun kitu. Mama teh meunang hese jaba nganyuk, jaba wah panjang. Padahal dibere ku saha? Dibere ku indungna pada teh budak teh. Terus teh HP-na leungit. Nah teu alhamdulillah. Ya alhamdulillah, naon alhamdulillah nak lu leungit HP budak urang, lain budak urang nyokot HP batur. Kartos teh. Tah make ilmu mah kitu. Alhamdulillah budak abdi HP-na leungit. Nah alhamdulillah, nya alhamdulillah budak abdi nu leungit HP-na, lain budak abdi nu nyokot HP batur. Kartos teh maksudna. Tah ku ilmu mah. Nah naon teh emutan bakal tiis, manah bakal tiis. Nah naon teh santai we gitu. Penting teh bu ilmu teh. Penting teh. Ayo urang kana ilmu kumaha? Hare-hare tara butuh. Ari kana kebutuhan pan sok tara kahalangan ku cuaca nya punya. Terus lamun keur gering, keur hujan, keur kumaha wae, ku sabab urang butuh sok indit lain. Ai kana ilmu kumaha? Lamun tadi hujan, kira-kira orang indit mah. Ya aya meureun indit aya, moal-moal meureun gitu. Dan arti kumaha? Pan alasan urang karena kebutuhan. Nah, ari kana ilmu tara ngarasa butuh wae. Hartos teu maksudna. Maka atuh pantes gitu. Sing saha jalmi anu milari ilmu bari tujuanna ikhlas karena Allah, hoyong dibimbing ruhani, hoyong ditingkatkeun keyakinan keimanan gitu, maka cek Allah bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a, dihitungna keur jihad keur perang di jalan Allah nepi ka balik deui. Sok bu kirang-kirang nagogo darek akadna geus kumaha? Urang teh ngalawanan horeang, ngalawanan tubuh, jabah geus capek aktivitas, terus kurang dilawanan. Alhamdulillah pan eta teh. Nah alhamdulillah di sakur-sakur jalma ku Allah dikersakeun teh. Mata cek urang teh alhamdulillah. Jadi upayakan ayeuna mah Bu, sagala sesuatu rek nu pikangeunaheun, rek nu teu pikangeunaheun alhamdulillah. Babari nya punya? Babari teh? Babari ngucapkeun mah. Da engke dina pentina mah tah. Dina kahidupan. Dalam arti kumaha? Teras dilatih, Wak. Teras. Pan sagala rupa ge kudu latih. Wanani ge pan teu jago masak meureun. Da tadina diajar heula. Hartos teh ibu-ibu keahlian dina bidang masing-masing meureun teu langsung jago. Teh ila pemasaran, dagang dan lain sebagainya, pan pasti tadina dilatih heula. Diajar heula, aya rugi heula dan lain sebagainya, pan gitu. Tah urang kitu didik teras nafsu urang teh ieu. Lawanan gitu maksudna. Nafsu teh ulah digugu wae, ulah diturut wae. Da ceuk nafsu mah wayah kieu cocokna lalajo si Andin atuh. Ceuk nafsu mah leres. Ari urang ayeuna kalah naon? Kalah naon? Cocok teh jeung nafsu. Teh cocok. Teh cocok nama lalajo si Andin, bari si Dengdang, bari Opieun, bari gitu Pak. Itu raos we pokona. Pan ayeuna nafsu mah hoyongna teh kanu raos-raos, kanu enteng-enteng, alim ripuh, alim capek, alim berkorban nafsu mah. Hoyongna teh santuy we gitu. Eta namina naon? Nafsu. Tapi da ari urang pan diciptakeun ku Allah teh mata pantes samulia-muliana jelema bisa ngalebihan kamuliaan malaikat lamun ruhanina nepi ka makrifat ka Gusti Allah. Sabab naon? Pan gogoda jeung dodojana ge jang jelema mah luar biasa, tapi berani atawa bisa ngalawanan nafsuna luar biasa. Apresiasi ti Gusti Allah nanti. Kartos Bu, mata urang senantiasa naon? Alhamdulillah. Meskipun namai alhamdulillah sebatas lisan hungkul, ngan paling tidak tadi punya lamun nyebut alhamdulillah mimitina ulah make tungtungna ulah make. Alhamdulillah teh geus alhamdulillah hungkul nya. Kartos ceuk kumaha ieu keur corona? Alhamdulillah we gitu kan. Hapus namanya gentos, ahna gentos, we na gentos. Tapi naon hungkul? Alhamdulillah. Amin. Nek teh alhamdulillah kumaha urang sehat keneh. Bu, kumaha caroge ibu? Galak atau bager? Ya alhamdulillah we masih galak da aya keneh sakit batur mah geus eueuh. Kartos teh. Jadi supaya urang teh terus syukur. Gitu.
Da sabab karaos ku urang kanikmatan ti Gusti Allah teh teu ngiren. Nikmat sehat, nikmat nyarios. Ibu, nikmat teh aya nikmat ijad, aya nikmat imdad, aya nikmat imhal. Nu katilu nikmat naon cing nikmat imhal? Ibu-ibu nu di luar naon nikmat imhal teh? Halo? Ibu-ibu nu di ruang tamu ka kuping. Nu disebat nikmat imhal teh naon? Urang doraka teu langsung harita wa babalesna teh. Contoh, urang keur ngomongkeun aya batur da teu langsung bengok bibir teh. Urang nyarekan batur teu langsung bengok bibir. Ditangguhkeun ku Allah. Sugan kerobah, sugan kerobah. Urang setiap goreng, urang setiap maksiat pan teu langsung dosa. Teu langsung ngarasakeun harita tapi engke mata kade ibu punten naon nu dilakukeun kudu jadi kolot bakal berdampak ke anak jeung incu reka alusan reka gorengan reka taatan reka maksiatan bakal berdampak kanu jadi anak jeung incu. Hari kitu mah urang ngaku nyaah ka anak jeung incu kade karena setiap naon anu dilakukeun ku urang sabab pasti berdampak ka anak incu. Taat bakal berdampak alus, maksiat bakal berdampak goreng. Piraku urang tega ningali anak incu urang nanggung dosa-dosa urang. Naudzubillahi min kartos Bu. Kartos nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat imhal. Nikmat imhal teh nikmat anu ditempokeun. Imhal ditangguhkeun ku Allah teh. Mun urang doraka henteu langsung cilaka ceuk gitu. Urang ngomongkeun batur sugan jadi kumaha gitu dah henteu jag-jag we gitu. Mata engkena teh kitu deui bareng kitu diantos. Nah, nikmat imhal teh nikmat anu ditangguhkeun. Naon sababna ditangguhkeun ku Allah? Sabab Allah mah bageuran nungguan taubatna urang. Lamun eueuh nikmat imhal urang geus kumaha mah ieu abah. Teu loba dipake tepupuh, loba dipake teben. Sagala jelema nu kumaha we kabeh diomongkeun gitu. Nu alus diomongkeun komo nu goreng. Nikmat imhal teh gitu. Jadi ditangguhkeun. Harita urang berbuat awon henteu langsung babalesna teh ti Allah teh gitu. Tapi kade ibu itu diantawisna mata didik anak urang dina masalah akhlak dina kalakuan sabab naon doraka ka indung bapa mah boro-boro di akhirat di dunia keneh kontan dosa sanes mawa ditangguhkeun di mana di akhirat tapi doraka ka indung bapa di dunia keneh naon we eta mah babalesna itu maka itu diantawisna ajarkeun para putra putu urang gitu syukur-syukur mun ku urang sorangan atuh lamun teu dititipkeun sina diwarah utamina tentang akhlak tentang kasayan dan lain sebagainya. Kartos Bu, kartos tos jam 8 langkung geuningan mudah-mudahan guna sareng manfaatna itu mudah-mudahan urang sadayana senantiasa dipaparinan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala oge senantiasa urang sadayana diperbaiki keadaan urang diperbaiki ucapan urang diperbaiki perbuatan urang diperbaiki patekadan urang sadayana sehingga urang sadayana mudah-mudahan sing janten hamba Allah umat Rasulullah anu salamet di dunia parat dugi ka akhirat. Oke, mudah-mudahan ku berkahna ieu riungan ku berkahna ieu pangaosan ku berkahna ilmu musannif itu sing janten kasayan kangge para ibu anu sapalih dikantun ku caroge sing janten kasayan ka caroge anu ngalir ka mana ka alam barja anu ngalir ka ibu rama ka guru-guru urang anu tos teu araja amin ya Allah ya rabbal alamin sehingga mudah-mudahan urang sadayana sing dirizekian istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun aqulu qouli hada astagfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli wa sallim